Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangukeun deui dina acara carita tatar Sunda. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu kaatunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos di sayogikeun. Dina danget ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca urang sadayana dongeng Sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-68. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka medar harita obrolan ginggi teh nya sareng Raden Purbajaya ngeunaan hiji pusaka anu ngaranna tumbak cuntang barang teh ya. Da kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun Sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-68. Sabot ginggi ngahuleng Raden Purbajaya malangsung cacarita. Yen bareto cenah puluhan taun anu kaliwat hiji pangagung ti Karatuan Talaga anu katelahna Pangeran Arya Saringsingan boga tumbak pusaka nya cuntang barang anu katelahna. Ari dina taun 1530 Karatuan Talaga diobrot ku pasukan ti Cirebon. Talaga teh eleh tur pangeusina dititah pindah agama kana ngagem Islam. Sailaharna anu unggul perang, urang Cirebon ngajabelan harta banda pihak anu eleh. Nu dijabel teh kaasup sawatara senjata pusaka. Ngan bae sawatara benda pusaka aya anu kaburu dibawa kabur ku para pangagung Talaga anu embung biluk ka musuh. Salah sahiji banda pusaka Karatuan Talaga anu bisa dibawa lunta ti Talaga teh ku anu satia ka Talaga nyaeta tumbak pusaka cuntang barang. Ceuk Raden Purbajaya, eta tumbak pusaka dibawa kabur ku salah saurang perwira karatuan anu katelahna Kidita Jayarasa. Beh dieu aya anu ngabejaan yen tumbak pusaka cuntang barang disumputkeun di poncelot Gunung Cakrabuana. Ceuk Raden Purbajaya deui. Ceuk Raden Purbajaya loba pihak anu hayang ngapimilik ieu banda pusaka. Pihak anu aya di puseur dayeuh pakuan Pajajaran perlu ngarumat eta banda pusaka pikeun tembong bukti yen baheulana Karatuan Talaga teh kaereh ka Pajajaran. Sabalikna urang Cirebon ge perlu ngawasa eta banda pikeun bukti yen Talaga geus eleh. Tandana yen banda pusaka Karatuan Talaga aya di Jabal. Sang Prabu Ratu Sakti ngirimkeun sabubuhan perwila pilihan. Tugasna kudu bisa ngobrot Ki Darma, tapi oge sakalian kudu bisa manggihan tumbak pusaka cuntang barang sangkan bisa kapimilik ku pakuan Pajajaran. Cuntang barang perlu dicekel ku Pajajaran sabab eta banda pusaka teh minangka bukti yen Pajajaran tetep satia kana agama luluhur. Cuntang barang teh salah sahiji ciri agama luluhur. Itu cenah ceuk Raden Purbajaya. Tapi Raden Purbajaya henteu bisa ngajelaskeun naon sababna
sabubuhan perwira pajajaran anu diutus ka Cakrabuana geus 2 tahun ieu teu mulang. Naha kalangsu, naha gagal ngagempur Ki Darma atawa naha bantrok jeung pasukan ti Cirebon. Sagalana bisa kajadian, lamun mah kudu bantrok jeung Cirebon eta teu mustahil sabab Cirebon oge sarua muru Cakrabuana kalawan tujuan anu sarua. Papada hayang neangan tumbak pusaka cuntang barang eta teh ginggi tumanya harita teh. Raden Purbajaya unggeuh. Oge urang Cirebon teh sarua hayang ngalkalakeun Ki Darma. Ceuk Raden Purbajaya deui. Baruk eta teh. Sabab urang Cirebon oge sarua aya nu ijid ka Ki Darma. Aduh, baruk. Panjang ari kudu dicaritakeun mah. Ngan anu jelas ti zaman Pajajaran dirajaan ku Prabu Surawisesa tepikeun ka dikawasa ku Prabu Dewata, Ki Darma teu weleh dimingpin peperangan dina ngalawan Cirebon. Ki Darma loba mergasa musuh-musuhna ti Cirebon. Itu sababna loba jalma sarakti ti Cirebon hayang malas pati ka Ki Darma. Ceuk Raden Purbajaya deui. Ari ginggi harita teh ngahuleng. Manehna ngahuleng sabab ieu beja kakara kadenge ti Raden Purbajaya. Ginggi oge heran ieu jajaka urang Tanjung Pura teh mani loba kanyaho na perkara Ki Darma. Andika apal teu yen tumbak pusaka cuntang barang teh dikawasa ku Ki Darma. Raden Purbajaya ujug-ujug tumanya kitu. Panonna neuteub seukeut harita teh. Diteuteub kitu ginggi rada reuwas bahwa Raden Purbajaya nyangka yen tumbak pusaka cuntang barang teh dikawasa ku Ki Darma. Sakaemut jisim kaula Ki Darma macan pernah cacarita soal pakarang anu kadenge ku jisim kaula masaban Ki Darma Bitotama teu weleh ngamangpaatkeun anggota awak nu aya, ukur ku peureup, ukur ku sepak, kitu anu diajarkeun ka jisim kaula harita. Ceuk ginggi harita teh. Ginggi teu bohong. Sabab geus sababaraha kali manehna tarung jeung batur henteu sakali oge nyekel pakara. Ki Guru Darma henteu butuh banda pusaka. Ceuk ginggi. Pikeun nyayakinkeun yen manehna henteu percaya lamun jadi guruna ngampihan tumbak cuntang barang tea. Wayogas Citra oge kungsi cacarita ka kaula yen Ki Darma salila Bitotama can kungsi ngagunakeun pakarang. Ceuk Raden Purbajaya. Sang Prabu oge sabenerna henteu percaya yen cuntang barang dicangking ku Ki Darma. Ngan bae para pangagung sejen tetep ngaduga kitu. Ceuk para pangagung cuntang barang teh benda penting kanagaraan jadi teu mustahil cenah ayeuna dikekeuweuk ku Ki Darma sanajan lain yang digunakeun oge. Omong Raden Purbajaya deui. Ginggi ngahuleng ieu teh beja anyar keur diri nama. Sakali deui manehna inget yen salila aya di ponclot Gunung Cakrabuana Ki Darma tara cacarita soal cuntang barang tong boroning ngaku ngapimilih. Dalah nyebut ngaran oge henteu kungsi para murid Ki Darma sejena ti mimiti Ki Banaspati tepikeun ka Ki Ranggawisesa anu kagegeloan ku rupa-rupa paelmuan sarua teu kungsi cacarita soal cuntang barang. Nah maranehna nyaho tapi ngarusiahkeun atawa memang teu nyaho. Nya teu nyahona naon jiga dirina. Ginggi mah henteu apa. Ki Darma henteu resep ngekeuweuk banda pusaka.
tapi sebenarnya Ki Dharma kacida hormatna karena simbol-simbol kanagaraan, cek Raden Purbajaya. Ieu paguneman teh dipilampah sabot maranehna laleumpang ti Puri Yogas Citra rek muru ka Karaton Sri Bima. Ngalobrona kawilang panjang lebar bubuhan antara Puri Yogas Citra jeung Karaton Sri Bima teh lumayan merlukeun waktu. Para pangagung sejen mah kudu tumpak kuda, tapi ari Raden Purbajaya mah ngajak badarat bae. Bisa jadi alatan Raden Purbajaya hayang loba ngobrol jeung Ginggi paduduaan. Sabab pan salila ieu mah tepung jeung Ginggi teh nya ari parang loba jalma we, jadi henteu bisa ngobrol secara khusus. Ginggi oge sabenerna mah hayang pisan ngobrol paduduaan jiga kieu teh. Manehna hayang pisan nyaho pangalaman hirupna Raden Purbajaya salengkapna. Manehna oge hayang nyaho kumaha lalakon sabenerna antara hubungan Raden Purbajaya jeung Nyimas Wulansari. Ti heula basa Ginggi keur di Tanjung Pura kabejakeun Ki Ilun Rosa nyaeta bapana Nyimas Wulansari rek nyusul-nyusul Raden Purbajaya pikeun Malaspati. Sabab panyangkana Nyimas Wulansari teh dibinasa ku Raden Purbajaya, anu Ginggi ngarasa aneh teu kabejakeun aya Ki Ilun Rosa datang ka dayeuh Pakuan. Nah henteu tulus indit atawa tulus indit tapi teu nepi. Tetapi pedah naon Ginggi henteu apal ngan ieu tetep hiji misteri pikeun Ginggi. Hanjakal aing di dayeuh Pakuan loba teuing uruseun, tepikeun ka lalangse ngeunaan Ki Ilun Rosa ge, duh aing teu bisa muka, cek pikir Ginggi. Pihandeuleun sabenerna mah hirup urang teh, cek Raden Purbajaya sabada paguneman eureun sakedeung harita teh. Eureun sote sabab maranehna kudu nyisi heula pikeun mere jalan ka hiji aleutan. Basa Ginggi mireungeuh ka tukang tetela di sapanjang jalan padati anu dibalai ku karikil teh aya aleutan badag. Ginggi, aleutan seba ieu teh ti wewengkon geus mimiti aya anu datang euy, cek Raden Purbajaya. Bari nerangkeun yen eta teh aleutan anu rek ngirim seba jeung pajeg nagara. Lir anu ngabejaan bulu tuur pan sabenerna mah 2 tahun kamari. Nya manehna pisan anu milu kana aleutan seba teh datangna ti Kampung Cae. Ngan bae mireungeuh eta aleutan hate Ginggi nyeredet kumaha teu rek kitu. Sabab dimimitian ti ulah ilu kana aleutan seba manehna jadi loba pangalaman anu rupa-rupa anu ngukir hirupna. Nu pikaninengeun mah nu pikagumbiraeun, nu pikasediheun jeung pikasebeleun kumplit dina eta perjalanan. Terus Ginggi jadi nineung deui ka Nyi Santimi, heuh eta Pak Unu. Teh Enji emut keneh ka Nyi Santimi. Aduh. Sasat awewe munggaran anu ngawanohkeun cinta birahi keur dirina. Ginggi oge tepung jeung budak parawan anak nu boga warung di Tanjung Pura. Mimiti nya ijideun ka Ginggi teh sabab di Tanjung Pura loba kajadian parawan digadabah kahormatanana teuing kusaha. Balukarna eta budak parawan ijid ka Ginggi kudu meh Ginggi teh lalaki ngan beh dieu si budak parawan teh bangun anu berat papisah jeung Ginggi. Ngaliwatan lalampahan jauh rombongan seba, Ginggi oge boga rasa sedih. Sabab Ki Banen, Ki Ogel, Seta jeung Madi ayeuna geus taya di kieuna. Kabehanana tiwas jadi korban kasarakahan politik.
Pika sebeleunana teu kurang Raden Suji Angkara jajaka anu kasepna pilih tanding tetela lalaki basangkal anu gawena ukur ganggu kana kahormatan awewe loba awewe kudu maihan maneh gara-gara diruda paksa ku Suji Angkara. Pamungkas Ginggi oge jadi ras inget deui ka Nyimas Dewi Banyak Inten nyaeta adina Raden Banyak Angga. Nyimas Dewi Banyak Inten teh wanoja suci anu kakara kaeuntepan rasa cinta. Ngan bae ceuk pamikir Ginggi ieu wanoja salah milih. Nyimas Dewi Banyak Inten teh kakara milih cangkang lain eusi atawa bisa jadi meureun kabobodo tenjo. Duh, aing teu wasa ngabejakeun anu sabenerna. Sabab mun ku aing dibolekerkeun sieun si Nyimas ancur hatena. Keun bae mending manehna boga paninengan anu endah soal cinta. Sok sanajan eta kaendahan anu palsu, ceuk pikir Ginggi harita teh. Basa aleutan anu ngakut dongdang ngaliwat kabeh. Ginggi jeung Raden Purbajaya mimiti neruskeun deui lengkah ngan bae di tengah jalan. Raden Purbajaya geus malikeun deui geus malikan deui omonganana anu tadi kapegat ku aleutan. Cenah manehna ngarasahan deueul kudu babakti ka raja anu tabeatna teu pikaresepeun. Ginggi ukur leumpang nuturkeun ti tukang bangun anu teu ngabandungan pamanggih Raden Purbajaya. Tepikeun kadina hiji waktu lengkahna ngarandeg basa kadenge omongan Raden Purbajaya mungguh pikareuwaseun. Lamun Andika mampu nya ayeuna Andika bisa ngajalankeun tugas teh, ceuk Raden Purbajaya. Kumaha Raden? Raden Purbajaya nu leumpang hareupeunana oge ngarandeg pituna teh bari ngalieu ka tukang. Raden Purbajaya neuteub seukeut pon kitu deui Ginggi neuteub ka eta jajaka. Tugas naon Raden? Ceuk Ginggi. Raden Purbajaya seuri mesem. Tadi wajah Janari kaula ngadenge paguneman Andika jeung Ki Banaspati. Ceuk Raden Purbajaya. Ser getih Ginggi karasa naek. Tong curiga ka kaula Ginggi, kaula teu ngarasa aneh atawa reuwas atawa ambek dumeh Andika tetep jadi kaki tangan Ki Banaspati. Sabab dina enas-enasna tujuan urang sararea teh sarua. Ceuk Raden Purbajaya. Salira ngabalad ka Ki Banaspati. Raden Purbajaya seuri mesem bari gideug. Meureun salira bakal nyangkalak jisim kaula. Pikeun kadua kalina Raden Purbajaya gigideug deui. Kaula mah lain pagawe pamarentah, ceuk Raden Purbajaya. Sanes salira teh ulun kumaula ka Gusti Yogas Citra. Heueuh, tadina ngalamar hayang jadi patugas muahara. Tapi pan kagiatan bahari geus eureun. Lamun mah kaula tetep aya di dieu nya kulantaran disambat we ku Uwa Yogas Citra. Tembak Raden Purbajaya deui. Raden Purbajaya kabireungeuh rumenghap. Jiga-jiga omongan bieu lain jawaban sabenerna. Tur jigana kacang caya Ginggi teh kahartieun ku Raden Purbajaya. Manehna akhirna diuk dina kuta anu kaiuhan ku tatangkalan. Tujuan urang teh sabenerna mah sarua, nyaeta hayang nyingkahkeun raja tina kalungguhanana cenah. Ari Ginggi mah teu rumasa boga tujuan sarupa kitu, ngan bae manehna henteu ngabantah sabab hayang nyaho posisi Raden Purbajaya anu sabener. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedap wilujeng wayah kieu ka sadayana anu dina dangat ayeuna masih keneh manco dina channel Dongeng Sunda Mang Aa. Oge ngadarengukeun dongeng neraskeun hanca dongeng urang sadayana dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak An Merdeka Permana.
Wilujeng wayakieu ka Payayan Sopyan, mudah-mudahan sehat tidak dangat ayeuna. Wilujeng ngadangukeun oge ka Pak Sajid Robani di Tasik. Oge ka Padede Juanda, wilujeng manca wae Padede. Lajeng ka Mamah El Hatman di Cianjur, ka Sancai Damai di Garut. Pak Rohendi di Kudus kumaha damang kasepuhan, mudah-mudahan sarehat sadayana. Salam ka urang Kudus sadayana nya. Mangga diantos pisan subscribe-na nu sanesna. Pak Dodi Rusbandi haturan di Abah Dodi Rusbandi haturan ya di Cicadasnya di Bandung. Oge ka Nene Yani. Lajeng ka Teh Rita Ersih di Cimahi haturan. Mangga ka urang kota ka Abah Dodi ka Nene Yani oge ka Teh Rita anu teu can subscribe nanya dina channel Daging Sunda Mangga diantos pisan. Teh Lela Sukaisih kumaha damang. Oge Pak Ali Alun, Pak Edrus di Kuningan wilujeng manca bae kumaha daramang urang Kuningan sa Kuningan wae kumnya. Mudah-mudahan ieu namihan subscribe yeuh di Kuningan nya sa desaeun. Diantos ya. Mamah Andri aduh ya meuni sono ya Mamah Andri di Karawang sareng urang Karawang kum sadayana nya. Mamah Gina oge ka mana Mamah Gina? Ngiles ya. Mangga diantos subscribe-na oge ka Pak Uwan di Cikampek Karawang. Lajeng Sobat Adi di Cimahi wilujeng ngadangukeun ka Katumbiri Sky Store wilujeng ngadangukeun Teh Enji di Pandeglang. Pak Jaki Mubarok di Jakarta, Esther Adelaide wilujeng ngadangukeun Juragan Tahu Pataryo di Jambi sareng urang Jambi diantos pisan nu sanesna subscribe-na nya. Tatanggi wargi anu resep kana dongeng manggalah diwartosannya. Teh Iom Puspa kumaha damang. Lajeng Pak Kanu anu resep ngalalana ieu. Kumaha daramang sadayana mudah-mudahan sarehat tah dina dangat ayeuna. Sabadas teu nyang kolong ting kana waktos para wargi mitra kaum bangun sadayana urang sami-sami teraskeun wae ieu dongengna. Sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 68 dina dangat ayeuna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi teu rumasa boga tujuan sarupa kitu. Ngan bae manehna henteu ngabantah sabab hayang nyaho posisi Raden Purbajaya anu sabenerna. Pikeun saheulaanan urang bisa silih bantuan sanajan henteu kudu nemrah ceuk Raden Purbajaya. Ginggi masih teu ngomentara nanaon. Bari tetep teu nyuara manehna milih diuk dina kuta gigireun Raden Purbajaya. Ngan sakali deui Raden Purbajaya geus nyarita deui yen ayeuna teh hiji kasempetan anu alus pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Banaspati. Jalma teu sagawayah bisa nepungan raja, kajaba raja anu butuh ku urang. Ceuk Raden Purbajaya. Andika nampa panggero ti raja pikeun ngabinasa raja moal susah. Sabab satengahna ti anu ngawalna geus biluk ka Ki Banaspati. Manehna moal ngahalangan tindakan Andika anu deuk ngabinasa raja. Ceuk Raden Purbajaya deui. Bulu punduk Ginggi muriding tepikeun ka ancur-ancuran pisan geuning kakuatan persatuan di lingkungan karaton teh gede tapi paburencai teu bina tidahan kai anu pareunggas runtuh pasolengkrah jeung bacacar pasolengkrah. Raden Purbajaya terus nyoros cos manehna nerangkeun naon sababna beuki dieu beuki loba pangagung di dayeuh anu beuki henteu simpati ka Prabu Ratu Sakti. Salian ti lebek kawijakan politik anu teu luyu jeung bebeneran Prabu Ratu Sakti oge nyieun kasalahan nya kasalahan sejen nyaeta boga niat eudeup ngawin istri larangan. Ari anu disebut istri larangan teh nyaeta awewe anu geus boga papacangan. Sang Prabu eudeup ngawin nyimas banyak inten anu sabenerna geus boga papacangan jeung Raden Banyak Angga. Ceuk Raden Purbajaya kana ieu perkara sabenerna Ginggi geus apal. Ngan
meureun anu can apal teh nyaeta aturan kekep di pajajaran yen raja teu diwenangkeun nikah ka awewe anu geus katalian janji ku batur. Eta mangrupa kasalahan berat yang hiji raja mah. Cek Raden Purbajaya, ieu aturan teu bisa dirempak cenah deui. Ginggi ngahuleng tapi manehna lain mikiran naon sababna raja teu meunang ngawin istri larangan. Anu ku Ginggi dipika bingung mah sabenerna omongan Ki Banaspati. Ti heula manehna ngojok-ngojok sangkan Nyimas Layang Kingkin. Nyaeta anakna Ki Baguseta kudu ditempatkeun salaku permaisuri raja ngagantikeun Nyimas Dewi Banyakinten. Tapi naha sanggeus ieu tujuan kacumponan Ki Baguseta jiga rek nyepak Ki Baguseta. Sakurang-kurangna kitu anu diomongkeun ku Ki Banaspati ka Ginggi tadi wayah janari. Naha Ki Banaspati ukur pura-pura atawa kumaha? Atawa bisa jadi Ki Baguseta anu ayeuna ninggalkeun Ki Banaspati sabada tujuanana jadi besan raja tereh tinekan. Dina umumna para pangagung jeung kulawadet raja papada hayang boga pangaruh anu badag di karaton. Salah sahijinya eta ku jalan natawarkeun anak awewena, kaponakan awewe atawa duduluranana. Sabab lamun manehna geus bisa ngasongkeun pi pamajikaneun raja, manehna bakal boga jasa anu gede tur teu mustahil bakal nampa upah kadudukan anu hade. Ari Ki Baguseta apanan sakitu gede, nah cita-cita hayang jadi raja teh dimimitian boga pangaruh anu gede di lingkungan karaton. Artina kari ngalengkah kana kakawasaan anu sabenerna bisa jadi Ki Baguseta teh ninggalkeun Ki Banaspati sabab geus ngarasa teu dipika butuh tanagana. Nya aing ge kakara sasangkaan sabab anu mana anu benerna aing ge teu nyaho nya-nyana, ceuk pikir Ginggi. Sakanyaho jisim kaula raja teu pati mikaresep ka Ki Baguseta tapi naha ayeuna anakna bet edeuk ditikah, ceuk Ginggi kerung harita teh. Pikeun raja taya hubunganana antara cinta jeung politik. Bisa jadi dina kajadian-kajadian sejen di batur masuk kitu. Bisa jadi mun baheula eyang Diah Pitaloka tulus ditikah ku hayam wuruk eta ngarupakeun pertikahan politik. Tapi nu ieu jigana henteu, nu ieu mah maleg-maleg urusan birahi, ceuk Raden Purbajaya. Oge sawaktu raja tadina edeuk ngawin Nyimas Dewi Banyakinten eta sakadar cinta birahi oge. Ukur nafsu birahi kitu sababna basa musibat kahormatan si Nyimas dianggap geus bobor karahayuan, raja bolai ngawin si Nyimas, malah leuwih nati kitu si Nyimas dihukum adat. Aduh, dihukum adat kumaha? Ginggi kerung. Nya si Nyimas teh dihukum adat nyaeta salilana kudu cicing di Mandala, kudu miceun kahirupan kadunyaan. Salila di Mandala ukur dititah nyuprih agama. Si Nyimas dipaksa kudu jadi wiku. Ceuk Raden Purbajaya, katingali ambekna dahuntu na oge mani kekerot, awakna oge mani ngagidir. Hayu ah, indit Ginggi, ceuk Raden Purbajaya bari miheulaan cengkatur miheulaan ngalengkah harita teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, sataun atawa 2 tahun salila cicing di dayeuh Pakuan sabenerna kakara ayeuna Ginggi asup ka Karaton Agung anu katelahna Sri Bima. Nya di Pakuan Pajajaran anu disebut karaton teh nyaeta katelahna
Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Ieu ngaran karaton bangunan 5 ngajajar rada patarenggang. Sakumna karaton mangrupa imah panggung anu baradag jeung jalugjug. Bangunan sagemblengna dijieun tina kayu jati pilihan. Tihang-tihangna dijieun tina kayu palem golondongan ukurna sagede-gede tong anggur. Sakabeh lantena dijieun tina kayu jati anu herang ngagenclang. Bisa dipake ngaca kusabab saban waktu haben digosok jeung dipernis ku minyak muncang. Aya hateup jure, aya hateup jula ngapak jeung badak heuai. Kentengna rata-rata waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana. Rupina urang cekapkeun heula sakitu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-68 dina dinten ayeuna. Sakitu nu tiasa kapihatur. Punten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.